pisan poe keur halodo langit caang narawangan isuk-isuk nu keur haneut moyan panon poe moncorong ti belah wetan sawah anu ngeplak mata waas anu ninggal corecor cai nanu herang ka sorena tenetong ere kadenge ngembang marengan hariring urang abdi lemburan nyadi dinya pisan lembur kuring tempat endah paninengan lembur matu pabalikan lembur pamidangan nadi dinya pisan lembur kuring tempat asik pangancikan mata petah turut tumanina tah didinya lembur kuring aya ku endah pisan poe keur halodo langit caang narawangan isuk-isuk nu keur haneut moyan panon poe moncorong ti belah wetan sawah anu ngeplak mata waas anu ninggal curecor cai nanu herang ka sorena kenentong eret kadenge nembang marengan hariring urang di lemburan nyadi dinya pisan lembur kuring tempat endah paninangan lembur matu pangabalikan lembur pamidangan nyadi dinya pisan lembur kuring tempat asih pangancikan mata petah turut tumanina tah didinya lembur kuring tah didinya lembur kuring agak-agak mendung ya sobat.
kembang kahaya nganjang di alam sarwa, tanya berang daya peting bulan bentang nyaan. Ukur kalangkang rasa menjadi gambaran jiwa, lalakon mangsan endah Humalayan, Humalayan. Naon ku naon, kunaha naku maha urang. Najan pagkadede pinuria tetep papeurang. Mana di mana jere ka mana urang, impian kamar nupun sina deui pikir, impian harita ngudang rasa, impian kamari ngarek jadi tunggara, nuhun Gusti mapari atu pepe. Lain kembang kahaya nganjang di alam sarwa, taya berang taya peting bulan bentang nyaan. Ukur kalangkang rasa menjadi gambaran jiwa, lalakon mangsan endah Humalayan, Humalayan. Naon ku naon, naha naku maha urang. Najan pagkadede pinuria tetep papeurang. Mana di mana jere ka mana urang, impian kamari nupun sina deui pikir, impian harita ngudang rasa, impian kamari ularek jadi tunggara, nuhun Gusti